Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji nu ngajawab salam sing seueur rejeki. Mangga sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala kumargi ku kersaning mantena urang ayeuna tiasa kempel di ieu wewengkon dina raraga silaturahmi nepungkeun kulawargi Bapa Budi sareng Bapa Dedi anu linggihna ti sukaresmi kalayan aya dina rahmat salamet sadayana. Salam miwah sholawat mugia salawasna dipaparinkeun ka junjunan urang sadayana ka habibanna ya nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sadaya kulawargina ka para sahabatna anu sami tumut manut kana ajarana kalayan mugia urang sadayana kenging sapaatna engke di yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Haturan wilujeng sumping kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak, nonoman istri sinareng pameget, oge kasepuhan ti calon panganten pameget anu kusim kuring dipihormat. Tehilap oge kasepuhna calon panganten istri, kasadayana kulawargina oge sesepuhna anu sami dipihormat. Calon panganten pameget miwah rombongan numawi jauh-jauh di jugjug anggang di teang sumangga gerawak cakeun masing balaka aya naonnya pamaksadan kanggo anu disepuhkeun ti pihak calon panganten pameget dihaturan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalbu jeroning ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sabadana puji sinareng syukur disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala tina sagala rupi nikmatna utamina nikmat iman sinareng nikmat Islam anu mugia salawasna dipaparinkeun ka urang sadaya. Bapak Ibu oge wargi sadaya khususna sesepuhna calon panganten istri miwah kulawargina anu kusim kuring dipihormat. Kawakilan ku pangarsa Bapak Budi miwah para kanca sadaya anu dongkap ka ieu patempatan nyanggakeun sewu-sewu nuhun laksa ketik kabingahan sarehna parantos sami luntur kalbu nampi ieu rombongan. Maksad dongkapna sim kuring sapara kanca ka ieu wewengkon teu aya sanes kumargi parantos nguping ti sepuhna calon panganten pameget nyaeta saurna gaduh janji anu tos pasini dina wanci kamari boga carita anu tos kedal ti baheula. Birehna saurna putrana Bapa Budi sareng Ibu Eti anu wastana Cep Iki gaduh bebende hate nu mantak hese sare gaduh wanoja nu dipikahayang sanajan anggang nu remen di teang. Maksad anu utami sim kuring atas nami sepuhna calon panganten pameget dina danget ieu pisan bade nyanggakeun ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal nyanggakeun badan sakujur anu wastana Cep Iki. Pamungkas pihatur nanada ka Gusti Nu Maha Suci mugi-mugi dina majuna lungsur langsar beres roes teu aya kitu sinareng kieu. Atuh anu ditikahkeun salajengna mugi-mugi lulus banglus panjang punjung luhur kuta gede dunya amin amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana nada tawakuf tina sanis kanten kakiranganana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana nembe sami-sami nyakseni geurentes kalbu ti kasepuhan pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja purwa aya nu dimaksad seja ngaitkeun janji pasini manjangkeun simpai bebarayaan sakotretna tina hate. Sim kuring saukur dharma teu wasa panjang carita kanggo pangwalerna mangga nyanggakeun kanu disepuhkeun ti pihak calon panganten istri waktos disayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun peuteuy daun salam dibeliteun Mang Tatang sing saha anu ngajawab salam didoakeun sing lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para wargi anu sami linggih dina ieu waktos khususna Ibu Ramana miwah sesepuh calon panganten pameget oge sadayana Bapak Ibu sepuh anu murang kalih anu kusim kuring dipihormat.
Alhamdulillah tadi parantos kauninga oge kadangu ku urang sadayana naon rupi pamaksadan ti calon panganten pameget. Anu parantos tidugikeun ku sesepuhna kalayan eces jentre estuning malapah gedang. Simkuring atas nami sepuhna calon panganten istri sareng kulawargina sate acana ngahaturkeun wilujeng patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai nyanggakeun pangbagia kasadayana. Kawuh-wuh disarengan bari nyandak pipangantenan pameget anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda. Binarungan bingah amarwata suta bingah anu tak aya hinggana. Kitu deui cacandakanana sanaos henteu diantos-antos ditampi pisan estu disuhun dina embun-embunan sarta mugi-mugi jadi kamangpaatanana kanggo barudak miwah urang sadaya nu janten sepuhna. Pungkasaning pihatur mugi-mugi paneja barudak anu bade jatuh rami miwah pamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarta kenging sapaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lulus mulus lungsur langsar beres roes tanpa kuciwa. Amin amin ya robbal alamin. Hatur sewu sembah nuhun kana perhatosanana. Hapunten pami aya kakirangan. Mapai desa nu baranang manggih domba disimbutan. Aya mangsana oge datang, aya mangsana oge amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana lireka gunturan madu karagragan menyan putih. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, bingah nutaya papadana. Jalan gede sasapuan batu turun gesik naik kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek laksananya pamaksadan. Kawarung meuli cikur mulangna kamangtatan sakitu nu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.